menang yang tadi mah. Yang mingguan ada nahungkul. Bilang ken lagi jam 5. Mun bete ulin heula. Ngombeun lapar teh. Lagi jam 5 ke maghrib bilang kene tunggu deh. Oh iya tarik lo jam 2 ya. Aduh, betul lapar kapetingan tuh ayo. Pokoknya buka ini kejo ah. Aduh. Selamat berbuka puasa. Astagfirullahaladzim. Jang. Amane keur naon eta? Tempo atuh jam sabaraha ieu? Buka puasa, Pak. Emang jam sabaraha ayeuna? Manya rek buka puasa atuh jang. Tingali atuh jam tuh. Jam sabaraha? Ayeuna mah geus imsak, geus subuh, waktuna salat subuh. Lain waktuna buka puasa. Wah, bener, Pak. Manya geus imsak. Wah. 4:30 Bener 4:30 urang yang buka puasa menyanges puasa deh ya tuh Pak. Ya mantakna ulah sok begadang wae ti peuting dijieun berang dijieun peuting arek buka puasa ge tepikeun ka poho. Awas ya lamun sakali-kali di katempo kawas kieu arek codol moal pangmelikeun baju dulag moal dibere jang lebaran. Tuh Pak ulah kitu. Orang mah salah bapak tengah hudangkan orang rek buka. Yo, lain tadi gudakeun ku bapak teh jang. Maneh sorangan anu salah. Hees kaos robot gedeg. Kur wae. Geus hayu ka masjid dah. Ka mana deui? Masjid, buru salat subuh. Cendahan. Yang dahar heula Pak. Geus lah engke dahar mah engke deui. Geus maghrib. Yang dahar panggil.